Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta'abi Ulfi Ainun Nur Fazliatul Jannah di PGMI 2A YAILM Suryalaya. Dina dinten ayeuna sim abdi bade meraktekeun atanapi macakeun sindiran anu kahiji nyaeta sisindiran paparikan, anu kadua nyaeta sisindiran rarakitan, anu katilu nyaeta sisindiran wawangsalan. Jangan lupa aya manuk dina pager, nasuku aya bola. Lamun urang hayang pinter kudu getol sakola. Baca teh meni tiris, kudu ngitung nu haneut. Duh, eta budak buiis loba nu mika memet. Aya santri keur ngaronda pagawean di pondok. Neng Astri gelis kacida, santriah anyar di pondok. Teh Ulfi di kacamata, meser kacamatana di Alpa. Lamun Fakih mika cinta, juk gera datang ka si bapa. Ka pasar meuli sayuran, meuli bayemna oge kangkung. Itu tinggal di kawetan, budak bu neng meuni jangkung. Lamun urang mika cinta, sok gera ngomong ka manehna. Hayang luhur cita-cita, sing bener-bener diajarna. Bentukna buleud oge gede, si mamat keur meuli jagong. Naon sok? Borondong. Alat keur ngitung dipencetan, imah gendong tapi kotor. Naon sok? Kalkulator. Epil cicing di darat, si eulis pake kabaya. Naon sok? Buaya. Cikakeun wae di sim abdi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.